make gitar, mau gitar teh tina dus. Oh, iya. Di eta ku naon teh? Laguna naon eta bola? Roma Irama atuh. Bola atuh. Sabab naon? Sabab gitar buntung dan orang baheula anjir. Hung jeung babaturan orang. Hayang gitar buntung aing teu kuat. Kan pas aya balap karung gitu nu make helm, ku aing teh di titangilwan. Ah iya ikut cenah. Asup we kana jero karung di helman. 1 2 3 teh maju cari cinga duanana. Kelempatan. Anjir, budak urang mogok cik urang teh. Beak banget driver. Pas dibuka teh helmnya ciramayan kan dia panas. Masalah besar di negara orang ayeuna nya eta korupsi. Cenah baheula mah bahasa teh KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi urang mah nu jadi masalah besar pisan mah ayeuna teh korupsi. Sesuatu anu bahkan menurut orang pribadi ayeuna mustahil diberantas, mustahil. Sabab naon? Aya getih nu kungsi ngalir dina tiap wahangan nu dipake mandi ku urang kiwari. Aya renghap nu leungit dina nikmatna tarikan napas urang kiwari. Aya nyawa anu dikorbankeun dina tiap jengkal taneuh nu ku urang ditincak kiwari. Ayeuna urang geus merdeka. Ayeuna urang keur dijajah. Ayeuna urang bisa seuri bunga. Ayeuna urang keur ceurik rongkah. Lir mibanda gedong sigrong, tapi lur lar bangsat asup kaluar. Nya bangsat sia nu teu boga kaera. Sia nu teu hargaan nyawa. Sia nu maruk mi cinta dunya. Sia nu poho ayana neraka. Sia nu teu miboga kana ieu nagara. Sia nu rakus ngagalaksak kana sagalana. Sia beurit, rujit, mayit, jin iprit. Sia bangsat. Sia ngagitar. Sudah ngadat ka dewek gitu. Bangsat siap. Aduh. Lah. Kayak kacaan Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Aduh Gusti. Sunda Podcast. Gusti demikian kan kieu. Alah. Malum ari batuk mah da ieu keur usum ieu teh pancaroba deui mah eta nya. Tapi dan ningali kidang mah euy masih ngajajar ka dieu itu berarti musim mahlodo teh masih gimana ya kidang di mau kidang? Ah, ya orang acol kan kidang. Kijang eta mah. Oh, kijang eta mah. Bentang nu tilu. Kidang teh asli mah. Kidang teh naon? Kidang teh bentang nu tilu biasana teh ngagilir. Ngagilir nandakeun lamun usum hujan geus ngagilir, ting kulon ting wetan pokona ngagilir we teh jadi aya pindah gitu kan bumi teh cenah gular gulir. Muter. Tari posisina nu ngabedakeunna naon ayeuna teh? Pernah disebut pancaroba. Ente maksudnya teh kan ningali kidang teh pergeseranna teh geus mulai ngageser ya. Ating ka kilon ting ku kudul eta teh lah pokona namanya. Kulon atau ka kudul. Eta benerkeun ku urang kita ngomong. Kan patani baheula mah gitu ningali kan. Wah, cenah ieu mah bakal halodo teh panjang keneh gitu kan. Baheula mah da make ilmu astronomi. Tah gitu. Ya ayeuna mah tapi da ayeuna mah deui karena kituna mah geus teu puguh euy. Ieu teh teh si usum-usuman teh si non sebutnya musim cuaca teh geus teu baheula mah kan genep bulannya rata gitu halodo genep bulan jangan genep bulan ayeuna mah asli eta teh nya baheula mah bener-bener rata we genep bulan Januari Februari Maret
Tah, ret teh eta teh geus halodo. Ret hujannya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ber mulai hujan. Matak baheula mah ya istilah kemarau panjang geudinya. Kemarau yang panjang. Berilah aku setetes air. Apal orang bisa tetes mak kemana lompatna mak bukan apa di mana ya teh jika tompel naon eta teh bibir astagfirullahaladzim dah runtuh ya antena urang euy. Urang cerita tadi salpok eta jaya antena di dinya di euy alus ya antena euy gitu pada Agustusannya. Alah. Ngomong-ngomong urang mah nya ya teh lain kumaha edek nyebuteun. Ieu teh urang teh geus sapok edek nyebuteun teu karasanya. Tapi karasa. Teu urang mah isuk teh Agustusan emang teuing kudu seneng, teuing kudu bunga gitunya. Kamu Agustusan ayeuna kan upacara rek pindah ka IKN. Tapi keur aya gosip upacara panas. Sebenarnya kenegaraan tapi aya gosip panas apanan. Pas Kibra di IKN teu meunang make jilbab. Eta urang karek maca tadi. Karek maca tadi maneh? Heeh. Kunaon teh BP BPK-an BPKIP BPIKB asingna anu ngaeta teh. Pan ditanya alasan naon cenah geuningannya ame seragam. Aduh maneh pagawe negara ngomongkeun kaseragaman. Bineka Tunggal Ika teh lain kaseragaman, Bos. Aneka ragaman. Tah eta bener. Urang kan ningali dina kolom komentar teh sapu kabeh gitu nya maksudnya teh lain ke lain keseragaman. Justru ke aneka ragaman ari urang mah. Da geus puguh kan dina semboyana oge gitu kan. Ieu geus aduh geus. Aya ta eta. Abang Bika geus cerai meureun jeung Mang Mugni ayeuna teh. Kainget we. Geus kawin deui can Bika teh. Ai Bika teh teh. Umuran saha Bika teh teh? Umuran Biroro. Setengah. Bener bos Nah, ya ieu mah ikan we eta sanes. Sanes ikan we teh bos. Kayo. Agus atau ngabas Bika sensitif nya. Alah, ngomong-ngomong kumaha? Tukang tuh parah eta we om teken we urang mah. Teken urang mah beuki. Ngomong-ngomongnya lamun 17 Agustusan suasana teh di tanggal 1 teh geus asa karasa gitu. Geus mulai anu masang bendera. Naon deui ornamen rata-rata ayeuna mah kan geus terbentuk panitiana ayeuna mah rata-rata di unggal RT malahan nya. Unggal RT teh geus tiap instansi di ditu oge di lemur urang wae tiap RT hiji RT 2 teh geus beda kasibukan teh masing-masing gitu. Lain-lain geus baheula mah di lemur urang cakupanna teh lamun naon sebetulnya teh acara siga kieu teh acara Agustusan lah urang sebutnya 17-an gitu. 17-an eta biasana mah cakupan teh kampung. Biasana sakampung anu ieu teh lah minimal gitu. Ari ieu mah sa RT per RT ayeuna mah bener-bener rame gitu. Sibuk di awal bulan kan ge geuningan geus aya dekorasi, geus aya anu minta sumbangan. Eta mah urang Indonesia pisan nya. Anu di jalan. Di jalan naon? Ya minta sumbangan. Minta sumbangan isu ganti nu gogoleran di jalan. Aduh, proposal rabul gitu kan dia pokoknya namanya. Anu dibere proposal teh nyieun di proposal. Minta proposal. Itu. Abi teh ibaratna nya ngadamel proposal kangge ngajukeun ka diskoninto. Disnokimpo. Diskopinto. Kita diskopinto ge bawa proposal teh diskopinto ge. Ka mana? Teuing teh ka mana? Ka mana biasana? Aduh kayak padamelna. Sieun aya pagaweana sieun dikat ieu. Ada ngomong-ngomong di lamun misalna baheula mana di kampung Agustusan terus waktu mana keleutik aya naon-naon we sih? Biasana mah nu pasti mah karena baheula aya lapang gede. Kita aya lagi aya cuman geus pindah. Baheula aya lapang gede biasana mah desa teh ngumpulna teh di dinya. Eta ngomong mana tong bari ngobat.
Lain ngobat aing keur barusuh. Kadi kieu ngomong urang aduh mana suara Karek dibere baru suka ngomong lah masuk. lah jika denawa gitu suara. Ieu naon ngaranna teh? Sadesa teh ngumpul kabeh di dinya. Kusabab aya karnaval teh geuningan karnaval teh tiap kampung. Tah mata urang baheula mah da urang mah tiap kampung. Tapi ayeuna mah geus di kampung urang ge geus aya. aya. Salah mah tahun kemarin ningali teh tiap RT teh ngayakeun beda-beda gitu. Urang nu saingat urang heula nya. Anu saingat urang baheula pernah karnaval teh nyieun semacam orkes dangdut. Jadi nyieun panggung anu bisa diangkat, panggung portable. Anjir. Di tengah ayeuna mah kan di kana Minangkana mah lah. Ieu mah Minangkana panggung. Di tengah teh disakatna teh ku awi gitu. Jadi supaya budak teh bisa cicing di tengah-tengah eta. Jadi tapi anger gitu posisina teh. Jadi kumaha we nu dia panggung. Jadi leumpang urang nama. Panggungna digotong. Panggungna digotong, urangna ge leumpang. Make gitar, mau gitar teh tina dus. Di eta ku naon teh? Laguna naon eta bola? Roma Irama atuh. Bola atuh. Sabab naon? Sabab gitar buntung dan orang baheula anjir. Hung jeung babaturan urang. Hayang gitar buntung aing teu kuat. Kalah dibere gitar bass. Kan badag panjang gitar bass. Aing baud aing mau bari kieu teh bangkeun nu. Da hayang-hayangna gitar buntung. Pan ngarah lempang teh bari. Gituan gitu maksudnya teh. Gitu aja. Tapi ada aing ngaranna budaknya, ngaranna ge budak. Geus eta mah geus derma geuningan aya gerakan ting 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 Allah eta. Rame pisan eta kungsi baheula cuman urang mah kana lolombaan terus terang rada kurang urang mah. Karena perlombaan mah jarang lah ngiluan lomba-lomba nu karitu teh. Tapi lamun misalkan kana karnaval nu kariguna resep urang mah. Aya hiji carita anu lucu bahasa naon ngaranna teh Agustusan ngarayakeun Agustusan. Jadi carita nama aya harita teh aya orang Bandung mimiti pindah ka lemur urang. Ngaranna datang ti kota membuat inovasi. Jadi nyieun drama. Tah nyieun kakapalan tina awi geuning di eta ku kertas semen lah segala rupa we dijieun kapal tapi di eta ku jelema teh geuningan di jero teh. Jadi drama perang Minangkana mah. Urang mah kabageana ge simpel euy. Jadi naon? Lumpat ka tengah ka tembak pae. Adegan teh. Tapi dah aing dah berjuang atuh cara jangan kita oge. Eta beureun pembalasan jadi asupan teu pernah absen aing mah. Ini mana cikal bakal teater meureun. Da pokona tiap pelatihan teu pernah absen aing. Lumpat eta pae. Ya, itu adegan urang mah. Eta. Jadi caritana teh si biasa kitunya adegan perang eta si anu bagian poho deui urang teh mun teu salah mah aya ngaran teh Mang Entis mun teu salah mah. Sule. Lain sutisna ieu mah. Lain. Penting Mang Entis naon Mang Entis unggul bener. Nu jadi pilot si kapal eta teh. Bagian kukelingan eta. Tapi mun teu salah duaan teh di bawahna teh duaan. Kukelinganana. Nu lain barudak lah biasanya bagian ieu nama perang nama. Tah carita mah geus oke lah pokoknya latihan teh. Der weh hari H-na. Keur upacara bendera. Lapang teh kan gedenya. Jadi ibaratkan di lapang tak ukur kaisian sakieu. Jadi bagian mah kosong gede. Lega teuing kumaha caritana euy. Da kusabab kan eta teh make speakernya. Speaker corong teh gini kan. Oh eta teh awal mula teh pokoknya mah urang inget awal mula teh tina tah eta tanda berarti dimimitian. Urang teh sirina teuing kumaha caritana. Tapi saya ingat urang mah cenah eta teh kudu nama gladi resik. Cenah tapi teh ku gladi resik geus hari H-nya. Gladi resik mah kudu nama di isuka eran kamarina atuh. Tanggal 16. Kaayaan keur upacara bendera atuh bajol. Di sana otomatis barudak teh wah mimitian. Urang teh kan posisi teh hanapeun lapang. Maksudnya si lapang kan kitu tah dinya rumput ngadarko di dinya teh nungguan ieu teh. Padahal saya ingat urang dah biasana makan sok disebutkeun. Pertunjukan di
kampung Anu, Tegal Gede Tegal Gede. misalkan gitu kan sok aya gitu dipanggil der naon beres salajengna kan gitu biasa nama ari ieu mah teuing baca aja wiu wah mimitian yuk langsung adegan langsung lompat orang tengah sedak modar di tengah kalian apa di tengah teh eta mah kapal asup adegan teh masalahna adegan teh kapalna diduruk nyabab atuh diduruk bayangkeun didinya ke upacara bendera ieu dordar ieu kabebelah kapal berarti eta mah sirena pan aya lamun keur upacara mah jam 10 detik-detik proklamasi meureun eta mah teuing pokoknya orang kita apal cuek bal kumaha mimitina lain ngamimitian drama sih aya detik-detik proklamasi bon di urang boleh sok barudak SD mau jadi mun upacara kalapang teh tah mawa kokol eta ditabuh si kokol teh jadi tapi nu kabayang kurang ayeuna gitunya kabayang baheula eta upacara bendera jadi dramatis anjir. Heeh bener. Pembina upacara teh keur mere pidato teh di belah ditu teh ngabebelah. Anu dordar mah perang. Aya pesawat kahuruan mah wah, mantap. Heeh tapi ya. Alah. Ramenya di lemur itu. Tapi saya ingat orang baheula pernah eureun kegiatan eta teh. Karena si lapangna teh pindah lapang teh jadi pindah tempat si lapang sepak bola nu samemehna teh dijadikeun sakola SMP. Nah eta terus hanya ting malah pokoknya sempat aya eureun lah urang tara ngadenge tapi tahun kamari urang ningali leuwih rame tibatan tahun-tahun baheula gitu bener-bener nyieun wah sagala rupa lah boneka ancing sigana mah ai di lemur Cisewu mah orang merada tidak meragukan kanu kitu mah sigana teh beda jauh sih di urang sarua lamun baheula mah naon ngaranna teh kalapang teh upacara teh ini teh setiap ka RW-an urang mah kudu ngabring jadi sa RW teh dibagi sabaraha RT ngabring bareng kalapang teh ke upacara di lapang desa gitu make ieu mah nya naon make non aja spanduk. Oh nya atuh. Spanduk kan di orang kabeneran loba anu seniman gitu lah di kampung urang teh sablok eta teh lolobana seniman jadi mun ngabring teh bari ini teh bari aya nu nabeuh reog aya nanggung goong bari ngaplang gitu lah. Jeung di urang mah kok aya budaya teh lamun di kampung mana aya tradisi kieu teh jiga lamun rek ngabring kitu teh si tiap kampung teh titah mawa tumpeng anu digotong geuning eta mah eta teh jampana bareng di sunatan dongdang dongdang bener sarua berarti ondang dongdang kudu kitu nanggung dongdang kudu kitu nyebutkeunana nya sugante emang sugante di dinya mah di lemur dinya mah nyebutkeun dongdang kitu sarua gitu ngabring kalapang biasa mawa spanduk RW anu terus lamun tukang ojek hungkul moro motor marake ieu naon daster tukang ojek di daster tukang ojek segalana make daster diabringkeun tukang ojek hungkul gitu terus lamun budak sekolah hungkul malah mun budak sekolah urang bola ke SD sok dihias paling mung teh dibedakan urang mah sarua urang tah ieu tadi make siker kieu jiga wayang teh geuning kaluhur menang nyieun tina karton diherang-herang teh bakat kumung jangan jiga Gatot Kaca bakat kumung dibedakan jadikeun kawin oge mung aing dibedakan ieu aing teh gelut jeung aing parang bedakan aing terus sarua aya sok aya peperangan jadi geus beres upacara peperangan aya naon biasana sok aya carita nanya eta teh perang teh urang sarua sok ngiluan tukang ngungsi urang mah pesantrenna hirup meureunanya hirup atuh aing mah asup pae eta lulumbatan teh jeung nini nu ngelek baboko geuningan di kieu di naon di Karabaya terus lulumbatan ke tengah balik deui geus segitu hungkul Wil latihannya seberapa bulan gitu mata rame pokoknya di lemur bola mah pas nepi ka ayeuna sih masih rame jika lamun nyeun ornamen nyeun papatungan tina bubututan teh geuning di bajuan nu karari itu biasalah sarua paling nyun sok nyarion gapura nu karari itu lah tapi lamun ayeuna namanya lamun ningali orang geus loba
Ya halus sih, geus loba pergeseranana maksudnya. Wah, Aya nama atuh. cuman aya oge anu negatifna cek urang mah. Contohna Ayeuna teh nu alusna teh misalkan dari segi naon teh aya ting-tingan segala aduh. Dina segi teknologi lah. Baheula mah astagfirullahaladzim bendera abi ragrag. Bener-benerkeun heula karunya Indonesia Raya Merdeka. Kumaha? Lamun baheula mah kan ayana keterbatasan. Jadi misalkan nyieun papatungan nu digotong. Baheula mah masih kene ya sederhana lah bentukna teh gitu kan. Dari segi bahan oge sederhana karena pengetahuanna masih kene terbatas. Nah ayeuna mah geus bener-bener bararada nyieun patung teh jeung aralus. Karena lamun di Bali mah jiga ogoh-ogoh ningali kamari festival anu di Lembang teh naon Lembang Street Festival mun teu salah 17. Aralus galolede gitu di Tah Tarogong. eta urang dan ayeuna mah geus naon teh geus maraju gitu anu nyieun papatungan gitu teh gitu kan sebut tah ogoh-ogoh teh nyieun ogoh-ogoh teh ayeuna mah geus narurutan meureun kan ayeuna mah aya YouTube mah ningali contohna aya internet aya ningali tutorialna dan lain sebagainya. Tapi lamun secara budaya jadi meratanya. Jadi di itu mah budak ieu diadopsi ku urang dieu. Urang dieu diadopsi ku urang batur gitu. Jadi benar. Kebiasaanna teh jadi berputar terus jadi silih tuker informasi. Tah urang mah anu mirisna teh deui. Kusabab ayeuna modernisasi teh gitu kan pengaruh salah sahiji pengaruh anu paling gede ka barudak ngaranna teh nyaeta sosial media. Nya contohna TikTok. TikTok kan dikuasai ku budak jogedan lah. Jogedan. Di TikTok rata-rata kan orang asup ka non teh. Orang asup ka tapi aduh masuk mengenai ngadenge bieu. Bisi orang unggul nu ngadenge gitu. Berarti sesuatu nu teu ciri. Dina TikTok mun muka TikTok pasti boleh dibilang nya 70% lah. Nu dipanggihan ketika scroll TikTok teh nu jaroget. Jogedan. Tah, dina salah sahijina teh pengaruhna teh adalah dina karnaval. Baheula mah kan karnaval teh siga kitu nya. Barudak teh darangdan di dangdanan barudak. Sepeda di dangdanan. Make kabaya mah aya nu make sanajan urang Sunda tapi make baju adat Papua. Tahan. Kita akan kembali lagi setelah adan. Satu sedang beres. Kanapal kan baheula mah barudak leutik teh di dandanan marake baju tradisional lah gitu. Baju adat sanajan orang Sunda tapi aya oge nu make baju adat Papua. Make corang-coreng gitu nya dibuligir, make rarawisan, terus make adat Padang dan lain sebagainya. Ayeuna mah urang sababaraha kali manggihan di sosial media nu karnaval teh nancing memang make kabaya make ieu tapi kabayana kahandapna teh si sampingna teh ukur saueur eta nu kahiji nu kadua kahandapna make sepatu nu katilu lempangna teh terus kikituan tah jangan dulu habis itu diperhatikeun eta nepi ka lempang-lempang di Jawa maksudna teh justru eta anu membuat salpokna teh gitu nya. Baheula mah kan si barudak teh sesuai dengan pakaianna. Misalkan make baju adat kan numpang kieu ngegaleleung barudak teh aya nu napak aya nu teu nya. Gitu kikieuan sia gitu. Juri gaduh eta mah. Tapi ayeuna mah da eta teh. Terus bari tah kikituan bari nuturkeun ieu teh naon da? Son brewog heuh. Wah. Setak. Marolog eta teh si kenteng-kenteng teh nya urang lain eta mah geuningan asup kana jembatan teh asup eta teh mobil teh dibongkar jembatanna teh atuh. Rada kela. Sieuna teh. Tapi ngomong lamun maneh enak mah rame Agustusan rame. Ditu di Perum. Kusabab eta mah lembur anyar. Jadi ya, tapi yang ngarencana ke kegiatan isuk lah. Isuk mulai kegiatan cuman skalana masih leutik lah. Sabab barudak ge
Budakna eueuh terus rek minta iuranana saeutik kana imahnanya. Barudakna sautik lain sautik ke masalahnya ada masalah budakna sautik mah lalu etik ay budak urang 2 tahun dititah lomba-lomba naon anjir. Aya fashion show. Oh fashion show. Fashion show budak sedek itu mah. Bisa halus. Lagi lalu lucu geuningan Oh benernya cek kepikiran kurang. Mana mah telat mere ide teh. Bejakeun si tante Si Ince. bejakeun si Ince budak leutik mas fashion show gitu pokona mah. Di itu dinya sibuk maksudnya berarti di lumayan biasa we di lemur. Di lemur lolombaan cing, lolombaan naon wae. Biasa sok aya di lemur. Poe ayeuna yo. Ini teh yang di jemaahnya. Poe ayeuna dahar karung. Balap kerupuk atuh. Poe teh biasa hiburan bapak-bapak jeung ibu-ibu. Jadi bapak-bapak teh main bal anu make daster geuningan. Ceng puloh ge kan bewok ka dia make kerudung. Anjir, sok daster. Sepak. Alif gitu. Terus ibu Alif. Muhun Alif. Tapi kata lari dialog. Alif sih ada. Pada saran orang hayang orang cobanya hayang ngobrol jeung Mang Aloh, Mang Oleh. Eta salah. Ayeuna mah boga lanian khusus urang teh. Disebutna Haji Dulacis. Haji Dulacis. Para bintang muda anjir, bintang muda nyeblak. Astagfirullahaladzim, nyeblak kana teh. Bala japruk antosan wae engke bakal aya Haji Dulacis. Japruk sudah. Terus ibu-ibu nama biasa poli ibu-ibu nama, tapi poli nate net nate anu poek teh geuningan teh nyaho bijil bolana ti mana. Aduh ade euy. Rasa pada gitu teh. Ibu-ibu juga ngejar. Wah, ngajerit teh ya pas datang bal ngaliwat teh eta teh. Kajeun ting balna laut oge. Penting mana ngajeritna we tarik mah. Lamun tanggal 17 mah biasalah barudak balap kerupuk, balap karung racing, karari itu we. Tapi aya lomba-lomba anu boleh dibilang Gusti urang marada reuwas euy. Lain kuna naon? Tatangga keur hajat keur nampol. Hajat isukan. Hajat mah nya kitu sateksian keur nyiksa teh. Nyiksa keluargana ka RT buat teh. Ditewak atuh ge teh mah. Heuh sinjol aya polisi ngetrok aing keur ngocoblak kitu. Biasa. Teh kata mangul suluh, golondongan keur ditampol. Bisi ieu mah bisi budakna ditampolan rada. Reuwas kumaha bieu teh lomba teh. Aya sababaraha lomba anu menurut orang boleh dibilang ikonik cek bahasa. Jadi geus ieu nama bahasa naon ciri Agustusan we teh mah kudu aya ciri khas. Behar mah teh bahasa naon bahasa legeg eta mah. Bahasa Injuman cenah. Aya bahasa legeg bahasa Injuman ikonik. Salah sajina balap rambutan. Balap rambutan geuningan. Panjat Pinang. Urang mah kan sebenarnya balap rambutan. Sarua jeung kieu. Mane sakola. Pelajaran teh lain nyebutkeun pelajaran naon? Lain. Bahasa naon cenah. Misalkan ari isuk bahasa naon isuk teh? Bahasa matematika. Bahasa agama gitu baheula urang jadi nyebutkeun isuk teh pelajaran naon lah gitu. Mah sarua geus ge balap naon? Balap rambutan bukan mah balap karung. Kaleci balap kaleci pokona harapan teh kudu balap. Tahu teuing sepak bola make daster teh balap daster tuh balap sepak bola. Bener loba nu ikonik mah eta nu Panjat Pinang balap karung. Adinya naon disebut Panjat Pinang di lemur? Panjat Pinang sarua. Panjat Pinang. Nya jadi panjat pisang atuh. Sugan we taek awi. Naik kana ge awi. Tapi ayeuna teh nya Panjat Pinang teh loba nama pan bala mah lamun Panjat Pinang teh bener-bener ku pinang ku jame heueuh. Tangkal jame leuwih leueur kan eta mah tangkal jame dikupas di lahan kulitna leueur di olian nya nyerap ka jero ayeuna mah lolobana ku awi. Tapi cenah alus eta teh. Soalna ari si awi mah pertumbuhanna cepet lamun pinang mah lila jame mah lamun terus dipake Panjat Pinang dina bulan Agustus bakal punah teh tangkal jame teh. Gitu tok padahal kan lain kusabab sieun potong misalkan tanggal jame kuatnya tanggal jame kuat atuh tanggal jame loba kuat hampir jiga tanggal kalapa pedah leutik kan jame mah
Gitu. Cuman pertumbuhan lagi sarua lila jika tangkal kalapa. Jadi lamun tiap Agustusan ku tangkal pinang eta bisa-bisa punah tangkal pinang di urang padahal manfaatna loba gitu. Itu semata-mata di jeun ngaranna teh panjat pinangnya. Nya. Maksudnya teh kan ayeuna mah nu apal barudak teh kan Panjat panjat pinang pinang tina awi we gitu kan. Baheula mah memang tangkal pinang. Jadi kan lamun ku pinang mah tah isu krek non cek maneh mah bieu teh balap ramutan. Heeh, balap ramutan. Nah, teh geus distempetan geus diolian nyerep ka jero kok. Jadi teu sakali nyusut ku elap teh teu sakali bersih gitu. Dijamin dulacis eta mah. Dulacis pokona mah ngoseh bos. Ngoseh pokona mah gitu we. Terus balap karungnya. Balap karung. Malah ya inovasi kan ayeuna mah baheula mah balap karung ke setengah sakieu. Ayeuna mah inovasi kabeh di bungkus kabeh. Tamahan helm Allah. Nah, tapi bener kudu make helm. Lamun teu make helm dina cocolna teh ayeuna mah kitu. Takut tidongosnya. Takut tidongos bakalna teh. Tapi lucu jadi nanti siga kuman anjir, jika balap kuman orang mah meninggal aja. Leluciknya acok-acokan huluna gede gitu kan. Lain. Urang mah tahun kamari pan budak teh geus 2 tahun ngilu balapan teh. Baheula mah daekna teh balap kerupuk we pas kamari geus rada gede. Kamari mah rada gede aya peningkatan tahun kamari teh hayang ngiluna teh balap kaleci jeung hiji teh sarua kerupuk kan pas aya balap karung gitu nu make helm. Ku aya teh di titah ngiluan. Ya ikut cenah. Asup we kana jero karung di helman 1 2 3 teh maju cari cingga dua nana kelempatan anjir budak urang mogok cik urang teh beak banget driver pas dibuka teh helmnya Ciramayan kan dia panas semua dosa seri kabeh sama tigut mana ka di ais terus maju cicing we ki dah aing mogok cik urang teh di ais ku si ibu teh di ais teh pas dibuka helmnya Ciramayan kan dia panas kuat ekstri urang eta dengan karunya. Wah lucu da emang anu ngahibur dina Agustus urang mah barudak leutik justru mah nya lucu resep gitu. Justru eta balap kaleci, balap kerupuknya eta termasuk pasti aya wae gitu. Jalan santai jalan santai mah. Eta mah lain balap eta mah. Memilikan eta mah. Eta mah ada memilikan eta mah. Tapi di kota mah deui IPN eta mah ngaranna teh. Jadi IPN tahunan di kota mah di lembur urang jarang baheula di lembur gitu nya aya jalan santai jarang. Dan mun ngapoeuna ge leumpangan gitu ka dieu ge. Itu bisa santai we. Bisa santai. Oh, bisa santai bos. Biasa usuk. Saya teh nanggalengan wae kecepatanana 1000 km per tahun Anturan teh rusuh mawarantang teh nyerepet atuh. Geula. Hah? Saya teh ngomong Produser kering jadi diganti ku ieu. Aduh. Dari ngomong usum tadi teh ya usum pancarobanya perubahan cuaca ekstrim teh. Duh, cuaca es krim geuningan. Es krim. Jadi babari katarapku panyawatna teh. Tah lamun kitu tah biasana ngeunah mah nya urang lamun keur jiga maneh gitu ku lemon tea panas. Aya matak urang ieu tadi ditawaran di itu teh bade kop jai krimis seperti biasa lah geula hoyong lemon tea panas cerita ieu nama. Iya, nah kemasanna beda. Beda atuh. Oh, ieu kemasan panas. Muhun, ieu mah khusus kanggo anu minuman hangat. Ieu mah kemasan martabak aya. Kopi Jaya. Ada sakitu wae painten kita suming martabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik kan. Teu kaom ku martabak ku panik. Teu urang mah sebenarnya mah tara panik mun aya nu mau martabak kitu teh. Sok aya si Edo jadi panik teh. Oh, bener. Si eta mah gerejo. Jo ngagerejo. Sakit dah nyokot martabak ieu. Iya. Opat. Di si Edo mah cerita dicurhat, sok aya ieu ngagugubug glodong cenah pawen. Eta rada mengejutkan eta mah. Mengejutkan urang eta. Soalna asa di lemur urang mah asa can pernah manggihan gitu maksudnya anu mawa lodong Agustusan mah rata-rata lodong mah bijilna teh dina naon teh puasa. Aduh lodong. Paling di urang mah budak SD teh mawa kokol kitu kok. Kokol gitu. Tapi kalau teh dipanjangan jika antena ditungtungna make bendera jadi wah ranten we teng. Halusnya jadi kitu anunya. Kita di lemur urang mah. Tah tapi urang teh nya
Eta geus buku lah. Itu ada disebut teh hingar-bingar meureunnan dina tiap acara Agustusan atau 17-an mun di kota mah disebutna itu 17-an, mun di lemur urang mah Agustusan. Biasa nama. Tapi nu kurang hayang generasi ngora ayeuna teh salianti apal kana naon nu di maksud rayakeun tina Agustusan eta. Urang oge hayang generasi muda teh memaknai karena nilai-nilai nu aya dina Agustusan ieu. Maksudna teh kan ieu teh Agustusan teh atau 17-an teh ngarayakeun kamerdekaan. Gitu kan? Naon kamerdekaan teh? Kamerdekaan teh meureunnan sesuatu anu didapat samemehna teh ku penuh ku perjuangan. Perjuangan jeung teu instan jeung teu mudah gitu. Teu babari pisan. Prosesna ge kan loba pengorbananna. Ratusan tahun selain tahunan deui kan ratusan tahun. Ayeuna kumaha memaknai si perjuangan eta meureunnan. Tah ayeuna urang nya balik deui kalau tadi. Nah, urang pembukaanna make sajak anu nepikeun ka ngabangsat-bangsat. Ngabangsat-bangsat saha meureunnan urang teh? Ngabangsat nyebut bangsat maka sadeui lain ka bangsat nya. Tapi raku ayeuna nyebut bangsat ka guru misalkan kan lain. Teu pas eta mah. Nyebut bangsat mah pasti ka bangsat. Sabab naon? Ayeuna geus jadi rahasia umum. Kumaha cek urang mah nya akar tina sagala rupa masalah nu aya di negara urang nyata hiji korupsi bener eta bangsatna eta di dinya eta bangsat negara gitu kan anu ngagorogotan karena harta negara bahkan ayeuna mah secara terang-terangan. Kamari inget kasus 271 triliun lenyap kamana ngaleugitna kamana etana di putusanna naon can aya ting moal aya tersangkana saha wae anu berhasil ka ieuna gitu. Hukumanna jatuhanna putusanna sabaraha tahun? Paling denda jeung maling hayam. Maling hayam masuk lalila tiraku. Coba ditenggelan heula. Tah eta nya eta masalah besar di negara urang ayeuna nya eta korupsi. Cenah baheula mah bahasa teh KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi urang mah nu jadi masalah besar pisan mah ayeuna teh korupsi. Sesuatu anu bahkan menurut orang pribadi ayeuna mustahil diberantas, mustahil. Sabab naon? Korupsi teh ayeuna mah selain luhur, ayeuna mah dihanap keneh, bener-bener ti alah di akar-akarna jadi akar gitunya. Mun ibarat ieu mah ibaratnya ibarat di presiden nepikeun ka RT RW tah baheula mah meureun ukur presiden nepikeun ka naon lah misalkan nepikeun ka gubernur misalkan gitu tah ayeuna mah nepikeun ka RT RW teh korupsi aya gitu lain maksudnya lain tiap RT RW lain sabagian besar tapi aya oknumna lah nepikeun kadinya gitu si kasus-kasus korupsi teh siga kitu ku merajalela mantap cek urang mah mustahil ayeuna korupsi bisa diberantas di negara urang mustahil. Tapi lamun jalemana balik deui kana ya mah tong ayeuna tong ngomongkeun ka batur atau kumaha tiap pribadi sorangan lah nyalah balik deui kana kahiji keketuhanan nya balik deui kana agama meureunnan ieuna nu kadua meureunnan kana moralna anu katilu nya balik deui kana nilai-nilai kemerdekaan ieu saya gitu maksudnya teh si peringatan hari kemerdekaan Indonesia nu ka 78 ieu teh mudah-mudahan sing jadi pengingat oge ke orang-orang termasuk urang sorangan yen ieu negara teh kudu dijaga ku urang teh lain saukur dijaga keamanan ulah nepikeun ka diserang ku batur atau batik ulah diklaim ku batur justru lebih bahaya mah adalah serangan dari dalam kok tah eta matak bener ceuk jeung hese di bentengan oge Presiden Soekarno gitu kan nu bakal hese mah kelak lain ngalawan penjajah ngalawan bangsa sorangan mimiti mah saha nu ngarti kana
bahasa kata-kata etanya eueuh nu ngarti kan ayeuna mah geus wah paham pisan siga kieu hesena teh gitu kan. Bahkan menurut orang nah salah sajinya nah korupsi bat hese di basmi hese diberantas. Nah sok ti urang di negara urang sabab cek urang mah korupsi ieu geus berakar ti zaman baheula keneh. Naon contona Indonesia geus rek ragrag deui Gusti nya tebikeun ka menyerah bendera oge. Ngelawan korupsi menggelagedahi gitu tah bendera oge. Tah ulah nepikeun ka tumbang. Tah eta. Tah ieu si lokana ieu teh. Balik deui. Salah sahijina urang pernah macanya. Masih inget nu ngaranna Kerja Rodi? Heeh. Kerja Rodi itu kan kerja Rodi anu di kerja paksa anu diayakeun ku pihak Walanda. Ya, lamun orang Jepang mah Romusa gitu kan. Kerja Rodi teh berlangsung teh salila 3 tahun. Di tahun 1808 tapi kan 1811 mun teu salahnya eta si Kerja Rodi teh nu ti heula teh gubernurna teh ku inget teu Dendeles William Dendeles tah kan di dinya teh muncul pertanyaan ari nu ngaranna kerja paksa teh eta anu gawe teh di buruhan. Bener-bener sistemnya teh lamun Romusa mah nya Romusa mah bener. Romusa mah bener-bener dipaksa teu diburuhan eta mah bener Romusa. Jepang mah abis itu apal meureun bedana Romusa jeung Kerja Rodi naon. Aya Romusa mah dipaksa teh si bangsa orang teh dipaksa supaya gawe ngabangun fasilitas militer ke Jepang. Sedangkan orang Walanda mah ngabangun fasilitas selain fasilitas namanya sebenarnya infrastruktur jalan jembatan model di urang kan bola aya Cimanuk itu buatan Belanda di heula mah ke nanti tujuanna ke Walanda tapi ayeuna mah kan ke urang akhirna mah dinikmati ku urang-urang keneh sia kitu kan. Nah dina Kerja Rodi mah cenah nya urang maca dina eta sabenerna lain teu dibayar. Geus ku William Dendeles nama geus dibayar geus di maksudnya teh ibarat mun borongan geus dibayarkeun duit borongan ka manorna saha manorna orang gubernur anu aya di Indonesia pribumi gitu ngan geningan tenepi ka pekerja-pekerja akhirnya nu aya pekerja dituntut supaya mereskeun pagawean gitu kan buruhna eueuh korban-korban berjatuhan gitu kan saha nu seuri pribumi sabenerna mah tah eta cek urang mah salah sahiji cikal bakal korupsi nu aya di negara urang kitu cemang oge nah acung-acungan nemong martabak yang dipabuk ku amang nya sih martabak. Itu beneran. Nah gitulah pokoknya kita masa etik sekelumit kahayang orang mudah-mudahan ku obrolan orang ieu generasi muda ayeuna salianti semakin micinta karena kebudayaan nu aya di Indonesia keanekaragamanana nya terbukti tina lamun Agustusan karnaval siga kumaha lomba-lomba siga kumaha malah di sebagian daerah lain sebagian daerah urang baheulanya keur leutik di daerah urang kok. Jadi Agustusan teh di urang mah baheula ibarat lebaran kedua. Kudu make baju anyar lebaran. Allah gagah euy. Hade. Nah eta ismu eta teh nepi ka lemur urang aduh rungkel lamang ieu. Pokona mah kudu make baju anyar teh nya Agustusan jeung lebaran. Samen lebaran katilana mah. Heeh. Samen mah urang mah kenaikan kelas. Oke teh nya pakai baju anyar tuh nya. Pakai baju anyar atulah, sepatu kudu anyar deh. Untuk salah mah seragam anyar. Pakai kelas gencan. Aduh, pokoknya mah lah wilujeng Agustusan atuh. Oh nya.
Wilujeng Agustusan kalau Warga Indonesia, ada abis mah warga mana? Abis mah warga Kepakan nih nama. Abis warga Tanjung. Nyata Agusta kanggo sadayana balad capruk anu merayakan kemerdekaan Indonesia gitu nya. Mudah-mudahan selain itu semakin mencinta karena keanekaragaman budaya Indonesia oge semakin memperdalam nilai-nilai arti tina kemerdekaan eta nyalira siga kitu lah. Nya mudah-mudahan we korupsina beneran tingkat korupsi teh turun lah 0, wae mah gitu. Gitu 0,0000. Ada segitu wae. Siap. Sekali deh Wilujeng Agustus dirgahayu Indonesia nu ke-78. Naon teh mana teh sih tahun ayeuna teh? Nusantara Baru Indonesia Maju. Indonesia Maju. Eta teh mana teh tahun ayeuna teh aya nu upacara di KN di situ nya. Mana wilujeng upacara sadayana. Kepada KIKN kayak itu pengen hati-hati di jalan. Tah gitu. Malah urang nyeun IKN sorangan isuk teh Sabtu teh. Entah nyeun jiga IKN-an tema urang di lemur urang tahun ayeuna IKN-an jadi urang geus nyieun Garuda. Nyieun Garuda, urang temana daur ulang temana teh nyieun sa-RT ieu mah. Sa-RT urang teh temana teh daur ulang, urang teh ngagagas nyieun Garuda jangkungna teh hampir 4 meter tina dus urut kok. Terus ulang dikirim punya fotona. Dipajangkeun di lapang isu teh jadi budak laletik, jadi petugas upacara keur dilalati jiga TK nu karit teh mulai jadi pengibar. HD. Gitu. Jadi kan kade nitip. Kumaha? Nitip Garuda hibar. Nini ulah didaur ulang. Ulah peda disangka manusia urut. Urang tablokan ku bedak sama didaur lagi di ngora deui mah kerenceng deui pokona. Well. Nah sekali dah dirgahayu kasadayana anu nuju ngayakeun Agustusan nu ngiring perlombaan sadaya sing lancar, Indonesia oge makin lancar, micinta kana budayana ge makin kuat kitunya ku Agustus ayeuna karena hiji bangsana teh majuna hiji bangsa teh bisa ditingali tina gedena inung suku. Budayana sia teh. Nah, jadi kadinya tuh. Capruk sunat. Ngomong sunat. Nah, kudu nama urang eta teh. Ngomong sunat teh teh. Geus atuh segitu. Ngomong sunat. Micinta budaya sarua jeung micinta bangsana. Wilujeng tepang di Capruk Sunda Minggu Payun. Capruk Sunda. Saya we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.